Asli dah panas sekali, pokoknya mah cuaca sangat nyebrot sekali, mataharinya sudah menggelembung kena banget aku guys, pokoknya mah sangat panas banget pokoknya mah. Untung geus menang satu karung nya kunaon mang cenah mata cicing heula heula. Kusabab nyeri awak teu kuat aing teh hayang moyan heula sugan we jag-jag geus moyan mah kitu. Laripu awak guys pokoknya mah tingali. Ah lumayan sakarung ge. Kunaon mang cenah teu dipinuhan anjing. Eueuh deui jukutna beak. Dan ini teh ngari terakhir badak. Ngari terakhir ini teh. Soalnya kege lohor urang teh mangkat deui ka pasantren gitu. Soalnya kapan turnamen terus beres meskipun LG nya engke aya main sekali deui kesempatan deui barudak pokoknya. Jadi mulang deui teh tanggal 5 baraya pokoknya nya. Jadi ieu konten terakhir di leuweung-leuweung ya guys pokoknya mah. Soalnya kapan bade mangkat deui ka pasantren gitu. Salamnya ti budak kebon pokoknya sing sehat selalu ageng milik para dimudahkeun rezekina dutos ngasupport konten budak kebon hatur nuhun.